Assalamualaikum. Kumaha Kang tanah nu di ditu jadi dijual? Eta nu akang bingung. Eta tanah hiji-hijina eta akang. Terus si juragan maksa akang ngajual eta mah. Sedangkeun ya eta tanah yang sorangan ya. Warisan hiji-hijina dina uyut. Akang mau bisa ngajual eta tanah. Kumaha dia Sarman? Tanah nu ditu masih jual. Hari maksud juragan tanah nu di mana? Ulah sok pura-pura teu nyaho dia Sarman. Are eta tanah nu dihilir, pan ku engke tadi dijual. Kunaon sampai ku can dijual kene bae? Kieu juragan. Kurang mah sampai irage mau bisa ngajual eta tanah. Ari dia tengah denge amat Sarman. Wani kana aing. Hah? Wani yang dia kajulakan di porara tuh boy. Julkon. Ampun juragan. Cicing dah di porara. Ampun. Neng. Ulah datang kena tu. Sarman. Ikan tadi ya. Korek. Dia jual eta tanah. Cicing dia. Dia. Cicing dia coba. Saya tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok sali kerajaan. Cari enak. Iya. Kalalik jalan. Kek. Aya naon Siti sanarin amat ieu. Ya abah kararaget aya naon? Akang bah dibunuh ku juragan. Hah? Juragan mana? Juragan sarana. Eta bah si sarkum bah juragan nu paling kejam. Astagfirullahaladzim, eta si Sarkum. Abi teu tarima bah, salaki abi diperlakukeun dong binatang. Tos-tosnya sing salabar bae kabehan. Geus barudak mah didari bae. Abah nu urusan. Nu penting mah Siti sabar we nya.
biasa sanajan maneh nyaksian eta kolot maneh dipaehan ku si Sarkum ayeuna mah ulah ngabogaan rasa dendam deui nya bela-bela marang-marang yang jarup nya nu ngaranna silat mah dibawa arogan atanapi pake sombong titip abah eta ulah aya dendam Sarkum nya ulah sok pura-pura poho si Agadir. Mana hutang dia? Can aya juragan. Can gaduh juragan, can aya juragan, can aya juragan. Geus ulah loba alesan. Ieu geus waktuna dia bayar. Mumpun juragan, tapi kan can aya kumaha juragan. Sikat. Udang dia. Macem-macem dia, boga hutang teh ngabayar dia. Mola dia. Hampura. Can aya juragan, hampura. Ieu kudu nunggu kieu ya kudu disiksa ya, tarik bayar hutang. Podalan sakalian. Aya juragan, hampura. Can aya. Udang dia, udang. Ulah nunduk-nunduk dia. Nganon tekan. Woi, eta si eta. Ulah ambulan media. Ayo urang sampeurkeun kan. Yuk. Siksa. Assalamualaikum. Boga hayang modar dia nya. Tarik main hutang dia. Widih. Aya jawara. Sok pipiluan dia. Masih inget gak kan Aing? Ada dia saja. Aing anaknya Sarman. Oh. Jadi dari anak Sarman. Nganterkeun nyawa nu kieu mah. Kuari ulah isuk ikut campur urusan aing. Urusan di kampung ieu urusan Aing oge. Bahar nyabar, kudu bahar lampung. Nyaho, siap juragan. Bahana ulah macam-macam karena juragan aing. Kaning dia.